Urang lamun sering maca sholawat Dewi wiridan sholawat kakula sok anu maksa mantau wiridan jetu sholawat datang keluar ieu dibere sholawat di bae cek gini ai sia kumaha sholawat teh ka Kangjeng Nabi teh afdalul makhluqat sambungkeun diri sia ka Kangjeng Nabi ku sholawat hayang naon ujianana الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى وإما أن نكون نحن الملقين الله أعلم بمرادكم ngucap ya Sahara ucap lapad ya Musa imma antul kia nakalan enta nibakeun sira Musa sok ing tetekan sira lan nakalan enta ingsun sadaya nanu tegasa ingsun sadaya iku kang nibakeun kabeh mamaana ing barang kang tetep sumertana ingsun sadaya qala alqu falamma alqaw sa'ru ayunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim Allahu bimuradikola ngucap ya Kangjeng Nabi Musa ngucap-ngucapin lapad alku nibakeun sira gawe amrun lil ilmi yaiku parentah kadua ngirinan litaqdimi raqaihim kalawan andingenakeun nibakeun ya Sahara kabeh tawassulan bihi na ara-ara gawe lantaran kalawan Kangjeng Nabi Musa tawassulan kena ara-ara tawassul kalawan mustawassul tetakti ilahi dari lagi mari ngalairkeun hak falamal kau maka samang-samang sanibakeun ya Sahara kabeh hibalahum wa isyahum ing pirang-pirang tampara Sahara lan tetekeun Sahara pirang-pirang tetekeun Sahara asaharu maka pada ngalalihir ya Sahara kabeh ayunan sing pirang-pirang mata manusia salapuhan hakikati dokia tegese molakeun ya Sahara kabeh ing ayunan nas saking hakikat nemone ayunan nas wasarhabu namring mamadani ya Sahara kabehum ing nas khawafuhum tegese mamadani ya Sahara kabehum ing nas haitsu khayaluha hayatan tasa sekira-kira ngareka ya Sahara kabeh ing hibal wa isyahum ayatan dasa ing ulagang gede atau ayatan ing ulag dasa kang luar leori hayah waja'u lantag kaya Sahara kabeh bisirin nazim kalawan sihir kang agung
Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun wallahu a'lamu bimuradi wa wahina lan ngawahyu wanisunagum ila Musa maring kangjeng Nabi Musa an alqi yen tan nibakeun sira Musa asoka ing tetekeun sira Musa paida maka kaget ia utawi asotal iku ngaleg-legan ya aso bihabi ihdatain kalawan den buang salah sawijine tarar minal afsi saking asal talqop manane tabdali itu tegese ngaleg-leg iya aso maya pikuna ing barang kang nyarulap ya sahara kabeh iwa yaqlibuna tegese ngabalikeun ya sahara kabeh bitumuhim kalawan tipu sulape ya sahara kabeh waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun Allahu a'lamu bimuradi makatuni bapa haqq sabata tegese tetep ya hak wa dhahara lan lahir ya haqq wa batala ma kanu ya'malun lan batal apa barang kang ana ya saro kabeh yamaluna iku migawe ya saro kabeh minasiri saking sir gulibuna likawang qalabu sogirin Allahu a'lamu bimuradi maka dan lini ya Fir'aun wa qaum tegese Fir'aun wa qaumuhu lan kaum Fir'aun hunalika ing dalam kene panggonan wa qalabu lan narima kebalik ya sahara kabeh sogirin aleka ngina kabeh soru dalilina gezadadi yazaro kabeh ku kang hina kabeh wa ulqiyas saharatu sajidin lan den tibakeun apa pirang-pirang ahli sihir sajidin alekang sujud kabeh qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun qalu ngucap ya kabeh dep ngucapin lapan aman ngimankeun ingsun sadaya bi rabbil alamin kalawan pangeran alam kabeh Rabbi Musa tegese pangeran Musa wa Harun lan Harun li ilmihim kana waruh sahara kabeh bi anna ma syahaduhu kalawan satuhune barang kang nyakseni ya sahara kabeh ing minal asa saking tetekan la yata'atta bisihri ikora narima tekaya mak kalawan sihir bisihri kalawan sihir gedekan sadik bisa
Sebelum enggesan Kak. Allah karim. Beneran ieu teh keur nyaritakeun tentang pertandingan antara pesihir Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa nu mawa mukjizat. Nyaritakeun tentang ngaduna sihir jeung mukjizat. Masya Allah. Setiap Rasul terus baik ku Gusti Allah diberi pertandingan supaya ketinggali hakna mukjizat, supaya kadulu benerna mukjizat andingkeun jeung sihir. Lamun para rasul pertandinganana sihir jeung mukjizat, setelah para rasul teu aya, agama dilanjutkan ku para sahabat, dilanjutkan ku para tabi'in, dilanjutkan ku para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya terus lamun Nabi dibere mukjizat tanding nasir, wali dibere karomah tandinganana tetap sihir. Teluh ulah kaget lamun kiai diteluh, ulah kaget. Ja Kangjeng Nabi ge lamun teu diraksa ku Gusti Allah mah teu diteluh. Sarua bae. Terus datang ka kuari. Terus perseteruan jeung pertandingan antara sihir jeung mukjizat, sihir jeung karomah, sihir jeung maunah. Maunah ulah maunah. Maunah tunggak gajah tahu. Sekali jadi. Pertandingan. Duh cenah aing masih namat jadi kiai. Kos kitu mah jah, cuma lain ti kiaiin meureun. Can ge jadi kiai geus ieu. Eta cenah beusi ditelu. Tuh kayak di ujung-ujung nama paeh bae. Di paeh perang syahid. Paeh ragag cilaka syahid. Paeh ditelu syahid. Allahumma ya qadiyal hajat. Siapa amin bangun dek neluh ka aing. Iya, tidak sekarang itu, masya Allah, kayak orang kaget. Ya orang mah atuh boga pendamping, belah dituna Gusti Allah, besi terlalu keren pendamping Gusti Allah mah isin, aya malaikat tega dampingi orang. Mantap, orang teh ya, orang segede orang, kadang-kadang sok aya aneh, kumaha anehna? Anehnya kadang-kadang orang si pentingan najong. Itu teh maksudnya mah itu teh tidak huda. Malaikat teh, namun lain malaikat jin meureun salah jalan. Jin ge, ai hampura cek aing salah jalan. Kata aja urang, ngan urang mah geus udang teh jam sabaraha? Jam 2. Deuh, puting kene. Sial jasa rep deui. Bodoh pada tanah Allah. Eta teh geus aya bimbingan berarti. Urang lamun sering maca sholawat, deui wiridan mah sholawat. Kakula sok anu maksa mantau wiridan nu jetu sholawat. Datang keluar, mah dibere sholawat di bae cek geus. Ai sia kumaha?
sholawat teh ka Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi teh afdalul makhlukot sambungkeun diri sia ka Kangjeng Nabi ku sholawat hayang naon ujianana sia masuk hararese jasa beda sholawat teh ngomong yang babaturanna sholawat di hayang naon atuh sia hayang naon nah urang dibimbing ku Allah dibimbing ku malaikat lain lalagaan bimbingan lamun cacak eueuh bimbingan moal kuat tumantak kuat ge seorang penegak agama aya ngabimbing boro-boro naon nafsu nabe dibimbing ku Allah ulah nafsu ulah cilaka dibimbing ku Allah tah hayang aya nu ngabimbing model kitu teh eta teh kudu loba hudang ti peuting kudu zikir maca sholawat kakarak di jero hate ngegelempeng blek beda di jero hate teh aya eusian eusi teh eusi ma'rifatullah nu mawa wani nu mawa teges anu mawa lesang marifat ngomong eta kapan lamun henteu marifat mah teu lesang ai hartina teu lesang teh aya muatan bae ngomong urang di hareupeun bupati muatanana amplop ngomong urang di hareupeun anu ngariung muatanna berkat kos kitu bae kan tuh atuh teu bener kumaha aja sia makarar itu eta teh kudu dibenerkeun ku sia aja ingin nyaho sok ayo nu mantak ayeuna mah kiai anu naek ka panggung kuarir kiai nu naek ka panggung dalam rangka kitu kampanye eta teh berarti kan muatan dalam rangka pilkada pilgub muatan eta teh kos kitu henteu cenah kunaon mah ikhlas sod ikhlas ka dieu coba ka dieu sia soda kumaha soda goblok ikhlas ya balik baik kayak mah tadi ongkosan sial capek ongkos bener kan Bon nah iman newak nu aya bae lah padahal lain kanyana bae kasih ge sarua ieu keur carita ieu mah muatan teh mawa teu teges geus engke kadengenage lain deui. Saya teh si mana? Si anu, ngadiran za kiai, naon tuh kampanye, nyatakeun naon tuh? Kiai kos kitu ieu tah. Mulai heuy, teh kiai pinter teh. Pinter tinggal pinter. Mengundang itu ngajakan ke partai. Beres sama kiai. Ji sia ngadengekeun ongko teu beres ongko. Nya na meungeunah dibere duit aing. Tuh. Mantak babagi po datuh. Ya gara-gara sampai ke letikos ya. Aduh. Masya Allah. Katara. Aya muatan urang ngadengekeun we ulah kebel dengekeun ku urang sok kiai. Inu hajat, muludan, rajaban. Antara aya muatan jeung eueuh kula sok rinci kula mah daripada ceramah ngaji jeung ngadengekeun lillahi taala daekan ngadengekeun. Resep kula ngadengekeun teh resep. Batur mah cenah teu resep kana kula teu. Kula mah malah lamun ngomong teh geus embung ku ari. Embung lah imam besi ku Allah dicarekan salah naon kitu boga pikiran teh tah. Ai ngadengekeun mah teu salah-salahnya anak. Geus atuh aing resep atuh terus atuh bamalerkeun kan gitu aing ngadengekeun mah. Ngarokok teh naon teh lah. Sok ngadengekeun gula teu kebal haju bae muatan katara. Kudu bisa ngaji bilagah mah komo tek geus katara. Katara kajian ku kumaha ge. Geus eueuh nu teu katara saeutik ge. Urang ngaji bilagah teh aya makom, likuli makom makol, likuli medan rijal. Aya muktado nganyahoan. Kurang kamari aya Habib Salim Jindan NKRI marka naon marka bingung kan urang horeng harga
harga mati atuh urang matinya apa pajar marka atuh marka mah jalan cek urang teh kunaon eta lain haolan nyaritakeun eta berarti muatan NU kan NKRI mah berarti nyana keur nyaritakeun NU kabawa ka Habib Lutfi ka NU-NUan nyaritakeun Nusantara kan Nusantara mah NU nyaritakeun tentang Muhammadiyah eta teh Sayyidina kan eta mah perseteruan antara NU jeung Muhammadiyah kabawa kanyawan ku ahli ngaji mah kaluar tina jalur deuk saha mata resep ngadengkeun teh resep marga aturan mah marga lamun marga mah di Bandung marga hayu henteu salah nu salah ngan kaluar tina muktado cek tukang ngaji bilaga ya paranti nah teu ieu mantak ngaji di elun-elun kieu ye sesuai jeung makom sapekerna rusak di elun situasi makom ayo naik naon ieu tok geura kiai mana bae naik ke panggung kanyawan ieu muatanna NU muatanna partai muatanna kitu pilkada pilgub atuh bakal kanyawan nah tina muatan-muatan eta niatna engke ku urang dideuleu naon niatna Allah Maha Uninga takula geus dibere embung muatan-muatan gitu teh ngaji bae ngeunaheun sana ngaji mah bolon sia goblok sia cek kiai aing dibolon-bolon balik sia aduh jangan noel di kacamat urang balik yuk los sia yang ngejebur ka neraka ulah didengekeun kulantaran maksudna naon maksudna teh supaya nyana ka Allah sugan marah nyana teh paling aya 1 2 3 4 5 6 7 8 marah atuh sabodo jaing mah teu ngamusul ngamarahan nyana maksudna dek dijadikeun dibawa ka Allah sabisa-bisa daek nyana ngadengekeun Allah berarti menang hidayah teu daek nyana mundur bae ngajina yu didinya mah didinya di Cilogon urang nu jauh ceuk abe babari balik atuh los emang aing teu nyaho gitu jauh anu ngabejaan tuh di masjid aya hiji nyaho zaman tadi teh di dieu ngajina kudu jauh ka ditu bong aing lamun sasalaman ceuk nya teh poe aing carakan malulu itu konon ngomong gitu tuh sia ngaji ongkoh aya anu geus bugraget teh ka kula bugraget kiai tapi kunaon tuh aya rekamanna mah menta deui emang kula teh nyaho tuh nyaho jaing mah direkam ge embung di baheula ge ulah ngan sararia bae juga rekam aja tak kiai nu tegeurseupkeun ka kula teh rekamanna mah boga gunyana terus bae didengekeun eta kan malu-malu kucing ngaranna ngan henteu nanaon kula mah ari nyana aya mangpaatna mah tu mangga bae baik bae henteu aju kurana bendu teu mun kula bendu bae carekan ku Allah hendak eueuh nu dipake ke bendu sasage pamarentah emang kula bendu ka pamarentah tuh ka bupati deket ka gubernur deket komorano karno pernah shooting bareng baheula gara-gara sapeker kos kieu jadi kieu ya tah atuh teu bendu teh naon ka WH ka Arif henteu nyana urusan nyana manusia kula urusan kula manusia hubungan kemanusiaan akur pagawean beda-beda kula mah kula nyana menyana wayah kula nyaritakeun agama kadenge ku nyana teu bener henteu bendu kula mah ka nyana bendu ka kula urusan nyana cenah aing mah teresep ka kiai atuh boro-boro nyana rang da kolot ge teresepkeun ka aing kecuali nu ngora sia sok bisa bae ieu ngaji naon sih kulantaran ieu dongeng Kangjeng Nabi Musa di luar loba nu ngadarengekeun hayang kelanjutanana urang mah di jero bisa ngadenge di luar makan teu karunya sedengkeun ieu kan rame sebab pesetruan ngadu sihir jeung mukjizat
ndek diperagakeun ieu teh antara sihir jeung mukjizat kulantaran situasina urang mah bisa bae dipaksakeun di jero. Nah iyalah makhluk-makhluk Allah, hamba Allah anu hatena geus lapang hiji bae Allah atuh kun fayakun Allah dibikeun. Artina dibikeun teh deuk ka mana maneh gae dalan luhur, jalan handap, jalan sapatala cek Gusti Allah. Masya Allah, gitulah alam aulia Allah nu geus bisa jaba ka alam malakut. Maka eueuh deui wiridanana atuh di bulan Rajab hayang supaya kos Kangjeng Nabi bisa hiber maca sholawat. Baca sholawat sampai sapeting 4444. Tuh sia mah hiber hayang dibere 4444 geus teu ti heula we goblok. Hayang nama meureun baca sholawat 3 haju hiber mana aya. Saya sholawat salawat tasbih siap-siap kan. Jang isukan talina kencengkeun loba boga tasbih. Geus aya batur hayangan jual. Lain tasbih jualan tasbih. Nah, sholawat itu cenah nu mana? Nu urang resep eta akur jeung urang. Obat ge. Ieu obat bagus jeung dokter ieu obat bagus can pugu akur ka jeung urang. Darahna, tensina kan diakurkeun heula. Ternyata oh ieu mah paramek akurna, nu ieu mah bodrek, nu ieu mah prokol, nu ieu mah itu padahal mah kolot tapi bodreksin beda. Atuh geus kitu bae pengobatan mah aneh. Ieu sih mah make bodreksin cager wallahu alam. Aing mah asal bodreksin cager. Berarti jiwana kanak-kanak ke budak. Nah baca sholawat saloba-lobana. Tok ngeunang bae urang saminggu dicoba. Cek kiai sapoe sapeting 4444 aing laksanakeun urang saminggu coba urang kikituan. Aing hiber tante. Ieu mah keur dongeng doang ulah maca sholawat hayang bisa hiber atuh ulah. Hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Geus menang ridho Allah ku Allah dikumahakeun ge kumaha. Ulah besi boga urang maca sholawat dah hayang bisa berulah. Hayang teu teurak ditembak lah ja paeh-paeh bae. Hayang maju usaha lah jang maju usaha dengan ngadon ulin doang. Jauh duit nu aya ge tilok dibangunkeun ka masjid ka mushola tilok. Jangan kalau macam yang bisa ibadah we cenah ieu naon supaya maju usaha nu aya ge tilok berarti nggak bohong mantak lolobana pang gede-gede nggak bohong mah pedagang sebabna ka kiai minta doana supaya maju cenah jang ibadah boro-boro geus aya mah hati ieu lain ka kiai masjid sia mah ka aing suuzon bae goblok masjid salat haji sekali. Nah maca sholawat nu loba berang penting maca sholawat bae deuk sholawat munjiat deuk sholawat kamilah atawa nariyah nu kamari sholawat nariyah teh horenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi makomna di ditu di Maroko Masya Allah di Pes. Nah itu nusuk kurang dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurba wa tuqda bihil hawaij tunalu bihil raghaib wa husnul khatimi wa yustasqal ghamam abah madi dieu ngaijazahkeun wa yustasqal ghamam biwajhil karim kamari ngadeng itu wa yustasqal ghamam picung gentur ma wa yastasqil ghamam kula ijazah dipicung yang baden wayastasqil ghamamu yang nu wayastasqil ghamamu tapi kiai-kiai nu lain diurangi wayustasqal ghamamu lah cenah daripada kitu mah kula moal maca tolol teh coba diributkeun wayustasqal jeung wayastasqil moal maca ieu mah aya ge deuk wayustasqal penting maca ieu mah lain riweuh kieu mah ngadengeuna ge moal maca baca dek wa yustasqa mangga wa yastasqi mangga kula ijazah wa yastasqi dipicung di guru kula keresek lantaran menang dipicung gentur
taski di dia abah mau wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli mati wa nafasin bi ari kulli ma'lum lobaan wa yustasqa nu maca jeung taski ternyata di Marokona wa yustasqal ghamam Ibrahim At-Tazi jadi tazi itu ya ngaran lembur Ibrahim urang taz geus eta teh salah ngangaranan kudu nama sholawat at-taziyah kamilah at-taziyah kulantaran zaina di ditu dicecekan jeung takna dicecekan ke orang Indonesia berarti sholawat kamilah an-nariyah padahal mah taziyah kitulah surah Syekh itu Abdul Aziz Al-Kubati ngan kulantaran geus tenarna di mana-mana nariyah tuh masalah sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas bisa ngahuru kasalahan-kasalahan ngahuru dosa-dosa ngahuru kabeung berat sok lobakeun geura-geura maca sholawat eta hampang awak hampang sholawat eta mah ngan panas memehna sebab eta sholawat beda tama beda sholawat eta mah dan mandak nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kukula diijazahkeun sekaligus kabehaninya sholawat nariyah atawa taziyah diijazahkeun ajaztukum mobil tu nikah ya saya bisa nangan nikah doang nah baca saloba-lobana cenah kiai kudu bisa sampai ting 4040 sebetulnya saminggu atuh saminggu 4444 kiai kok eta 4444 emang kumaha sih bisa bilangan kos itu sholawat kabehna aya 4444 sholawat kabehna sholawat dipuat di Dalailul Khairat karangan Sulaiman Al-Jazuli kamari jarah ka ditu ka Marrakesh ka makom Sulaiman Al-Jazuli nah eta nu ngarang Dalailul Khairat cenah kurang mah moal maca sholawat nariyah lah deuk maca dalail masalah dalail sholawat nariyah panjang ting cenah nariyah mah kula mah deuk Ibrahimiyah bae nu sok dibaca bari memeh ngaji teh ayo sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kama sholaita ala kita ke panjang ting cenah kieu kula mah deuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bae masalah da cenah kula mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad ge bari ngedeng masalah cenah kula mah bari ngedeng ge lah deuk sameunangna hayu tungtungna teu maca ieu teh jelema tah asal geus ka dieu ge nyedak kana moal maca lain ngawungkulkeun dibagus-bagus edahan direndah-rendah ieu teh mutiara eueuh hiji mutiara anu ditembrak-tembrak di sisi jalan sanajan loba tukang cincin hating lain mutiara di etalase moal aya mutiara mah dikeundina ge di wadah ke lamun anu nanyakeun ge dileubeungeut misalnya Haji Pendi di Jakarta nanyakeun mutiara beungeut kieu mah potongan mali keluarga beungeut kieu mah alah paling hebat ya beungeut kos kieu mah ieu mah Sulaiman Kurdi bere oh bu nanya apa Pak Haji nanya mutiara enggak ada juga Sulaiman Kurdi yang mana torojol teh bener si Sulaiman dibikeun tah nyana ge leubeungeut ongkos urang di Mekah ieu mah bangsa beungeut 10 real 20 real mal dibere tapi lamun tagog beungeut teh bangun bener nya dibere nih 2000 real 3000 real leubeungeut urang neangan kokan asli di Mekah di Madinah jeung Haji Pendi tek ceuli datang ka manggih nyana neuleumpangna leumpang nu sugih kan lain kitu ai beda leumpang nu sugih mah tenang gak ada ieu mah rusuh saku masih caplin tegep nu sugih mah leumpangna ti lamun urusan kos kitu dijauhkeun deui wah ieu sugih ka beda lirikna beda leumpangna tenang tilok teter-terkan kos kitu nanyakeun kok anu asli moal aya tapi lamun teu jeung nyana aya eta ka modelanana teh kos kitu nah ieu mutiara ge sarua urang lamun sholawat teu nganggap mutiara macana sambarangan
tapi lamun urang nganggap ieu mutiara, Masya Allah mandilah urang lantaran tas jeung pamajikan ya pasti mandilah. Lain baca sholawat berarti tamah baca sholawat khusus bandi nawaitu lamun beuting nawaitu gusnalis salamah wal afiyah. Terus urang wudu bersuruh salat baca sholawat ieu mutiara. Mun urang teu nganggap bahwa ieu sholawat mutiara, urang sambarangan macan. Tapi lamun ieu lain sambarangan ieu mutiara. Loba waliullah ku maca sholawat ieu bisa nyaba ka alam malakut. Loba waliullah ku sholawat ieu bisa naon kitu ngaranna dibere ilmu laduni. Loba wali-wali Allah sholihin sholihin naon eta anggapanana, anggapan sholawat ieu mutiara. Lamun teu nganggap sholawat mutiara urang api lain bae. Tapi lamun urang maca sholawat nganggap istimewa ieu mutiara, teu sambarangan jelema boga sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema bisa maca sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema mun maca sholawat ieu dibere maziah. Lamun teu nganggap ieu sholawat mutiara moal bisa, tapi lamun urang nganggap wah teu pati-pati mantap beda. Urang macana ge cara nuh maca sholawat teh lah ancan. Ang baden mun maca sholawat anca kadenge ku urang anca 11 memeh Jumat kadengkeun bae maca sholawat tan halu bihil qadu wa tanfariju bil la anca sebab naon geus nganggap mutiara. Urang lain Bang Allah Allah Aisyah baca naon sholawat kan gitu amat Allah udah ngomong teu anggap jana teu anggap naona sebab teu anggap ngalamun nganggap mutiara mah kan Masya Allah alhamdulillah bisa 11 ya luar biasa Allah ningalikeun memperhatikeun jeung ngadengikeun ka sholawat dimumule ku urang geus tamat 4444 waduh aing ge dibere kuat ku Gusti Allah ngaluarkeun duit kade ceng-ceng sia yatim kan nah ya dibere tah 1 juta yo sia yatim piatu ya 1 juta sia abi mah rangda ye abi mah rangda ngorak nah 5 juta sia mah ye coba nomor SMS sabaraha sia mah sedekah teh sok aja efek samping tah ye anggap mutiara. Sebab gue lagi sok ningali jelema maraca salat teu nganggap mutiara naonan anggap mutiara. Lamun urang ngangkos urang boga wiridan naon gara-garana hizib teu nganggap mutiara malah naonan urang boga wirid ti guru al ayat saayat 2 ayat tapi teu nganggap mutiara weuh naonan komo ieu mah wahyu anggap ieu mutiara wahyu Allah urang apik macana moal kebel karasa ku urang. Nah urang baca sholawat di jero bulan Rajab dari khusyuk anggap sholawat ieu mutiara. Ulah nganggap sepele ka sholawat. Lamun urang nganggap sepele asal maca bae mal karasana naon. Tapi urang dianggap mutiara, Masya Allah kari urang ya Allah ya Rabb dibere bisa ya maca ieu. Dibere kuat ya Allah lain abdi nu misakeun jeung lain abdi nu nguatkeun Gusti. Ya Allah abdi geus dibere karomah ku Gusti. Dibere karomah teh artina kamulyaan bisa maca bisa kuat eta karomah. Nu mentak urang neangan karomah teh lain kudu bisa hiber. Urang neuleuan karomah teh lain kudu jelema bisa ngapung, lain bisa silem, lain karomah nu paling hebat diri urang dibere daek salat eta karomah. Ketika urang salat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu teh nganang Gusti salat abdi dibere kuat batur nu garaga ge teu kuat abdi mah dibere kuat berarti abdi geus dibere karomah ku Gusti aing wali ieu. Tah aja sok tungtung jora jasa sia mah. Sok aju ngawalikeun maneh. Ieu keur carita penghormatan ti Gusti Allah urang dibere kuat salat dibere kuat ieu teh urang dibere darah rek ngaji ieu karomah ti Gusti Allah. Tatangga urang nu gagah nu gendut anu gembul teu daekeun ngaji. Urang mah anu dahar hese tapi ngaji. Ieu meureun ku gara-gara hese dahar jadi ngaji. Karomah ieu ti Gusti Allah. Daek ngaji diuk set ngadengekeun lamun lain boga kamulyaan ti Gusti Allah mal kuat. Nah, hayang nyaho ka karomah urang dibere daek ibadah eta karomah.
Karomah paling rendah, paling gampang, paling deet eta adalah urang dibere daek ibadah. Eta karomah ti Gusti Allah. Hayang nyawa karomah mata eta kos kitu. Ngan haji ulah sok ngawali-wali. Urang kesalaman teh jeung tetangga urang nu teu salat. Sia nyaho ka wali. Naon nya. Deh, wali mah kudu boga karomah, sakumaha nabi kudu boga mujizat. Mana sia karomah sia? Sia teu salat, aing salat. Aing tah dibere karomah ku Gusti Allah daek salat. Eta wali aing ye. Cak anu disasalaman teh salat sia husutan teu? Tah mun pelbah husu aing henteu. Atuh lain karomah tah mah kos kitu mah. Penghinaan ti Gusti Allah. Kan sia pinter amat. Ye, daripada sia salat teu husu, mendingan aing teu salat. Waduh. Jadi ribut tungtungna. Nah, geus ulah gaributkeun salat jeung teu salat. Pokona urang dibere daek ibadah, ieu adalah karomah. Ulah hese-hese eta kos kitu karomah. Paling rendah. Tinggal diperbaiki salat urang diperbaiki, ngaji urang diperbaiki, engke karasa aya perbedaan. Nah, ieu mah sakadar pangeling-eling isuk tanggal hiji Rajab menurut falakot isulamun nairen. Isuk tanggal hiji. Adapun anu nanggalkeun minggu dan mangganya ngakeun ieu mah kula berdasarkeun sulamun nairen isuk. Mulai isuk urang puasa 27 mun kuat leuwih bagus asa ulah sebulan. Kurang sakumaha tadi sakuatna urang. Mudah-mudahan urang gabehan dibere kuat, dibere daek, dibere ikhlas supaya puasa urang jeung sholawat urang ibadah-ibadah nu lain bisa ku urang kapanggih di alam akhirat sehingga jadi jembatan keselamatan urang ti mahsyar nepikeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi Kiai Aliuddin Muriangna parah guru kula ngamimitian ngaji alfiah tahun 80 pasaran sekali. Beja ka abah ngaji pasaran ka mana tadinya ka Pasir Gadung ka Kiai Ali geus teu naon tadinya. Mimiti ngaji alfiah. Kaharti jasa ngeunaheun surahna. Jeung emang pinter. Tangga mimitian ngaji alfiah tahun 80 awal Ramadan. Nah, tidinya langsung ke Garut 80 akhir menginjak 80 hiji. Jadi ngamimitan ngaji alfiah di almarhum Kiai Aliuddin. Hebat alfiahna, alfiah disanja. Maot kamari mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun tur dicangkeun kuburanana, dijadikeun sinar ibadah jeung elmuna sehingga aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala menikmati kesenangan kubur. Kanjeng Nabi man ahya awala lailatin min Rajab ahyallahu qalbahu idza matatil qulub sahajelma nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hatena. Tadi hate teh aya nu hirup, aya nu pae. Hirup hate caah, pae hate poe. Dai hirup mah hate teh ka adi bager bae, ka lanceuk bager, ka uwa, ka mamang eta ngaranna can hate. Neule anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu. Ya kunaon ceuri? Ulah yang jajan. Yes. Tong budak leutik ieu cukup ku 1000 2000 aya deui lurana kolotan ngalamun bae jagoan ngalamun bae hayang kawin dikawinkeun wae sia eta canghat teh nu kitu ngaranna lain kieu jagoan teh ngalamun bae ku hayang kawin sia geus usaha teh enca cak usaha hayang kawin tolong sia mah goblok usaha heula tuh ulah ka hayang kawin pan eta datang ka imah nanya kieu aing lain dibere jalan kadanan bere anakna mah ngan dicarekan nya ngadoakeun teu bagus tah
tek paeh ke Pak Haji. Poek hate mah aja doana gitu bagus bantu batur. Ya itu doa. Jadi cang hate mengenai dagang modal laletik ai cang hate mah aing boga modal 100.000 dagang naon ieu coba ieu dagang bari seuri nya nana. Guys, cokot cai sumur bulaan teu neun dihareup. Mareuh jeung Allah tina 100.000 jadi 200.000. Hitukna rada diuyahan setik dagang ditu gagedean eta cang hate ngaranna. Ai cepet hate mah boga duit 10 juta atau 100 juta aing dagang naon nya. Dagang endog cekna teh atuh besi tabrakan ajur kabeh. Asana rugi cenah cekna aing ge. Duh dagang piring gitu keneh. Kumaha nya si dagang-dagangna. Poe hate teh nu kos kitu karena ta dagang we hese. Dagang we hese tak bae dek kawin ge mani hararese ya poe hate ngaranna. Batur geus gawin deui aya aing padahal ieu teh lobaan awewe tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok. Poe hate teh nu kos kitu ngaranna. Ai aki-aki kawin deui nyandung. Ai nyana encan deui. Eta teh lain masalah laku teu lakuna poe hate. Poek hate, awe kayak gitu kene. Batur geus kawin deui jana encan kene poek hatena. Coba lamun cang mah salah lalaki hehe. Salah lalaki hehe, tah seuri bae eta ngaranna cang hate. Menang 2 bulan teh bawa ka grobol tuh. Wah hehe bae mah. Tah saha jelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab ku cara kumaha ngahirup-hirup teh ku cara tobat ka Gusti Allah lobakeun maca sholawat malam Senin teh eta atawa salat sunah mutlak salat hajat sare heula atuh salat tahajud maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare ta sapenting eta mah sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus tarolo eta goblok. Ingat ke pae aki-aki nonton bola tolol. Masya Allah. Masya Allah. Ayana geus bau kuburan malah kos kitu nanaonna. Dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat. Jang teu nyaho kos kitu ge. Masalahnya ona tambah rupek malah. Tuh, mendingan ge malam Senin. Siap, sajadah hamparkeun, set. Urangna langsung bebersih, cekelan tasbih, langsung diut, tungkul. Udang-udang subuh. Masya Allah. Saya ye urang kitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nunggu salat melayana lain lalagan cak Kangjeng Nabi man ahya sahaja leban ngahirup-hirup tafsiran ahya loba bil amal sholih di antarana ku amal soleh. Amal soleh maca Quran, maca sholawat, zikir, salat ngan ari salat raghaibah dilaksanakeun ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulang. Bid'ah sama kos kituna atau ku pepencitan khusus dipencit jang malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu lah kecuali awabin biasa teh teh masalah ngan ngahajakeun salat raghaib mah ulah bid'ah kos kituna mun aya di lembur urang digeunggeurkeun ulangan urang mah ulah milu kos kitu lantaran aya khusus lamun urang ngaguguru tasawuf, guguru thariqah aya khusus salat. Malam nisfu Saban aya salat khususiyat, malam hiji Rajab aya salat khusus. Ngan eta mah teu meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae, urang macan datang kadinya ulah milu. Ulah bae geus. Sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat ngatur kos kitu teh bid'ah tuh ulah. Gitu nya. Geus beurangna urang puasa, pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puasana pohara jasa ganjaranana.
Cek Kangjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban taujaba alaihi ridwanallahil akbar. Sajelema nu puasa sapoe bae iman wa ihtisaban percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamisikeun merek ridho ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidoan pad ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah. Sebab jelema nu menang ridho Allah surga sakitu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah tukang neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paes surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab paes surga. Terus mudah-mudahan bae lah. Ya itu yang doakan baik ku kiai ngadoakan ke ridho nah pada gedena ganjaranana sehingga orang mesti menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab Salasa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam. Boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-muliana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana nyaritakeun anak, nyebutkeun anak mulia. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta, urang masih keneh ngarokok keneh wae poe Salasa tolol tah mah geus. Tolol we pokona mah geus. Geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak ya Ki Haji nu sok ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok, sebut haji tolol tah mah. Berak nyanana nyebutkeun teu puasa deui. Geus ya tolol deui. Atuh urang mah perkumpulan tolol bae kan. Tolol jeung tolol. Ini dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi urang abe kabita. Nu mantap beli kitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon. Mun teu dibejakeun ku situ embung puasa. Geus dibejakeun ge henteu. Eta propaganda abeh urang kabita tah rada tak nyai-nyayan jijak nya tuh pan kitu. Kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya. Kreditor yang enak. Urang katarik pan eta lantaran asa kahontal. Ieu ge luar biasa ieu. Jadi naon kitu ngaranna ganjaranana. Tilu wa man shoma 3 ayyam sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal jizam wal baras wa min fitnatid dajjal harajas. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna ilengitkeun balai dunya siksa akhirat. Moal diberi penyakit edan, moal diberi penyakit lepra, moal diberi penyakit lampang, moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal. Berarti botol gede jasa ganjarana aman, urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab. Senin, Salasa, Rebo, ngenen karasa jero. Aya bae. Masya Allah. 3, 4, 5, 6. Pohara jasa ganjaranana. 7. Kanjeng Nabi wa man shoma 7 ayyamin sajelema puasa 7 poe. Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 poe tak datang ka Minggu. Ieu kulikot alaihi 7 abwabi jahannam. Lawang jahannam anu 7 dikunci jeung eta mah teu bisa atuh. Kurang hayang diasup tidak bisa. Misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeuh hayang asup ka lawang neraka, cek malaikat tidak ada jalan bagimu. Wah.
untuk masuk neraka. Jadi hese jasa tahu jadi dikunci atau digembok, masya Allah luar biasa. Des menteka bisa keneh baik ku puasa Rajab, masya Allah. Sama ngis pamustungan tuh. Pamustungan. Paman shoma samaniyat ayamin saja lamun puasa 8 poe. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikianna ku widadari. Haji pandi ka dieu. Haji ka dieu. Haji ujang, haji ujang. Ayo ka dieu. Ieu cak widadari geus dibukakeun jang anjeun. Lantaran maneh baheula teu puasa 8 perekat. Moh, ieu pintu surga neuk lewat mana? Lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silakan dek nu mana maneh. Tah urang geus boga kartuna. Asal asup tah dibikeun. Geus kartu Rajab asal dibikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab jadi mah ya, masuk. Geus sehat-sehat deui, geus sehat deui. Ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga. Bebas. Jadi aya kartu bebas ge di ditu di surga teh tah, aya kartu bebas. Jadi dulu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang kene mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kanjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 10 ayamin sahajal manu puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa atahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bere langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah ya Rabbi majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju menang duit teh kajual warung. Hasil maksud tah eta 10 poe pokona barang pertama naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapanggih deui jeung bulan Rajab, puasa 10 poe menta ngan mentana geus bae urang mau ulah jelas satira dunia. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae. Kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun teh lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu. Sebab al ilmu nurun. Ilmu teh cahaya lir teh beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yuhda liman 'asa. Cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae. Moal dibikeun ka jelema nu sok ngridit. Kiai kamari waktu can ngridit cerdas barang ngridit pohoan hukula kata rajasa di wetan di kulon di kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ngridit supet hatena eta itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pake ngridit tolol cak Allah cabut deui ku Gusti Allah supet hatena coba ge kiai nu sok ngridit cak aing cepet bae kajian kokoman salat teh moal khusyuk keureut ceuli anjing kajian kokoman aja aing meulah tuh eta dicabut cahaya Allah cabut naonan cek Allah tuh saya ilmu teu make ka ilmu aing 10 poe moal pati-pati menta kecuali diberi ku Gusti Allah tah nu hayang nyandung kesempatan guys. Asana tas puasa 10 poe, urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah yang nyandung ka 11 poena. Ujianna ditanya ku pamajikan. Saya ditanya bae pokona mah. Ai ka ditu mah nanya naon bae. Ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe Ghafarallahu ta'ala yunubahu ma taqaddama wa baddalahu bisayyatihi hasanat. Man zada Allahu ajr. Puasa 15 poe
Allah ngahampura kana suka we dosana. Muga iheula dosa ampura Gusti Allah. Digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan. Puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok pae. Bersih atuh man zada Allah ajr. Jelema nu nambahan puasa 16 tambahan deui, 17 tambahan deui, 18 tambahan deui. Ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27. Oe ulah datang ka sabulan beusi tasabbuh saliru jeung bulan Ramadan. Jadi 27 poe mundet leuwih lewat ke 31, 32 atau terus ka ditu. Nyambung ke bulan Ramadan oh masalah. Sambungkeun jadi Rajab puasa bulan Syawal geus leutik awak. Itu Rajab coba puasa jadi kuru bulan jadi lebaran teh kuru. Tapi bukti dah puasa orang mah lain tambah kuru. Timbang memeh puasa aya 50 bulan awal 60. Lantaran bonteng suripan terus saja. Alabatan naon istiqomah jasa itu. Terus segala rupa itu urang mah puasa teh kos kitu jangan pindah dahar doa. Tadi berang jadi peuting. Malah tadi 2 kali jadi 3. Tilok di aya-aya atuh puasa mah di aya-aya. Oh masalah. Ya, penting orang niat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Sebab memang orang mau puasa kitu, puasa syariat. Tep kitu. Kanjeng Nabi wa man shalla sabi awal isrin. Jelema puasa 27. Min Rajab di bulan Rajab. Nayma kutiba lahu siyamu sittina syahran. Ditulis ka eta jelema boga ganjaran puasa 60 bulan. 60 bulan. Lamun sataun teh aya 12 bulan. Lari berarti sabar tahun dan 60 bagi 12 berapa? 5 tahunan. Jadi urang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun. Ya Allah, ya pohara jasanya. Iyalah orang babarengan puasa Senin urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus urang ramekeun ibadah ka Gusti menta ridona terutama berangna urang puasa. Geus teu kula mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 60 lihat kuari gara sapuan kamar. Pel. Sengitan. Terus amparkeun sajadah geus tasbih siapkeun bebeja ka pamajikan ieu kitu ieu bapak mah ieu sabulan Rajab ulah diganggu nya deuk puasa geus pokona mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa jadi geus asal tasubuh ieu sudah keluar ieu keluar zohor asup deui keluar asana menang 27 poe berubah kulitnya putih. Alabatan kotok lagi negeri aja. Nah itu nu bagus mah kok gitu. Ai geus kolot malah lelempangan jauh nu daek. Hayang kanu geuli satu-sanu daek komo tuh gablek duit mah anu daek atuh. Geus mending sadar diri bae babaturan geus ulah jeung parawan, ulah jeung rangda, ulah jeung manusia mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa geus mendingan paehan bae Gusti. Geus teu kuat hirup di dunia kunaon emang hutang pada jasa. Malaikat kok gitu tama. Orang puasa ge nyilih Gusti. Ya Allah ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa dina bulan Rajab. Tekadkeun di jero hate. Yakinkeun ngazam pinuh kayakinan. Abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa. Lewat pengajian asli ti Kangjeng Nabi. Abdi percaya ka Kangjeng Nabi. Abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poe
Gitu tekad tuh. Tuh Kiai cenah hayang-hayangan kerja berat panabdi mah di pabrik manggut. Teu kudu 27. 20 kilo bae. Tuh abdi mah boro-boro 20 kilo cenah Kiai nyupir abdi mah ka Surabaya ka mana. Alah 15 poe bae. Boro-boro 15 atuh abdi mah Gusti ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman. Tujuh poe. Boro-boro 7 Gusti atuh lain teh hayang jeung lain teh nyaongan kondisina di imah ge lamun teh mah henteu digawe atuh piko bae. Nawar keneh tilu ge boro-boro Gusti lain teh hayang jeung lain teh kuat ngan ieu kumaha situasi. Lain teh hayang Gusti puasa teh sapoe ge teh jasa nyelangkeun jang sampai gantung habak. Wah kitu tuh bisa sapoe-sapoe acan budak saumur hirup dibere kanikmatan sehat, dibere jag-jag, dibere jang dahar ngini. Masyaallah teu kuat sapoe-poe kamalinan. Kamalinan datang geus azamkeun di jerat 27. Ai praktek barang murid mah ya murid puasa barang meuleuh kiai di lembur. Si kiai teu puasa aja. Bang kiai sih bulan Rajab teu puasa, ustad teu puasa. Nah, ulah nuturkeun ustad. Kamu ustad kredit ka jeung kumaha ka situ mah. Ulah sama ustad tinggal ustad ustad ge teu puasa mah aing puasa ulah kitu. Aing mah lain ustad puasa, ustad ge teu puasa berarti hebatan aing ka jeung kumaha. Nang ulah haji ngahina ka ustad tidak puasa ulah gitu di situ kan cek bae urang-urang nyana-nyana insyaallah diceritakeun ti kisauban lana gola cikisauban kuna ma'an nabi alaihi salatu wassalam kaula babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat mababarengan teh jeung Kangjeng dongeng tabiin mababarengan teh jeung sahabat hararanetkeun dongeng atba tabiin mababarengan teh jeung tabiin anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan kamari ieu di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin kitu banyak terus eta teh babaturan gitu bakal terus datang ka akhirat. Tah kuari urang teh babaturan teh jeung camat jeung lurah jeung bupati. Oh masalah di dunia mah di akhirat mah bermasalah. Masalah kiai we nya babarengan jeung bupati. Teu bagus atuh kiai kos kitu. Kiai mengadoakeun ka bupati, mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Doakeun lantaran eta pamimpin urang. Haju ulah menta buru tina doa. Waalaikumsalam. Abdi marantos ngadoakeun tuh berarti. Aja naon? Ngajual doa tolol tak kiai. Goblok sama kiai kos kitu. Kita ditolol-tolol ya tetep bae ka ditu deui. Masyaallah, doakeun tengah peuting urang masyaallah ieu nagara mun nu mimpin RT, lurah, camat betapa bahaya. Mun presidenan ti kumahaeun Gusti, alhamdulillah aya nu daraek jadi pamimpin. Abdi ngadoa ka Gusti mudah-mudahan para pemimpin diberi jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Bisa doa tengah peuting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tah kajen kumaha ge nu sok dibere duit mah. Tilok kancak aing tilok. Aya ge ngadoa Allah. Lamun di hadiran. Geus teu kudu make bahasa Arab, ngadoana ge bahasa urang bae, beusi teu kahartieun kan ku bupati ku gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Mau pinsi urang, amin.
beres baik. Ipis amat. Jual doa. Nyawa yang ke kiai nanti. Mana ya dongeng. Jadi lain orang ekstrim ke pemerintah, lain. Urang mah teu boga ijazah sapira kata di dage masa. Jadi na boga nage ijazah datang ke SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae. Geus teu bener teu kudu babarengan jeung nyana jeung nyana dewe. Ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun. Tuh Allah Maha Uning. Mantar kakula mah pejabat balager bae. Ngan teu mada duit. Balagi sebab gua ada sok doakeun nyambung. Saya sudah pejabat anu teu bager ka kula aja bager kan iki. Bener sebab kula ngadoa nyambung yang doa-doana. Ngan lamun diundang ka ditu embung. Embung beusi dibere duit. Sakitu dong faktorna anu mantak embung diundang ka pendopo beusi dibere duit. Tah duit eta teh ngahalangan ngeundakeunana salat. Sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu. Emang tata deui teh husu ieu. Kisauban babarengan jeung Kangjeng Nabi. Cak kisauban pamararna bi makbaratin. Lewat ka kuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sacicing-cicingna fabaka bukaan syadidan. Nangis Kangjeng Nabi Cirambai. Masya Allah. Geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu. Cekuring ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah?" Kunaon nangis Kangjeng Rasul? Abdi mah teu hayang ceurik teu naon. Kok Gusti mah ceurik? Faqala saur Kangjeng ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Apalin Kangjeng Nabi? Boro-boro sagede saagung Kangjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa? Komo atuh ieu mah junjunan. Kangjeng Nabi ya soban haula yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa deuk kumaha teu ceurikna. Numansa kuring terus wada'u lahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqaffallahu anhum al-azab. Alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana dan manta kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa diijabah ku Allah reda siksaan. Suma qala alaihi salatu wassalam saur Kangjeng ya Sauban ya law shama haula'i yawman min Rajab wa man nama minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim. Lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man nama minhu lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim moal disariksa ieu jelema. Petakan pohara Rajab petakan jeung mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disiksa popoharaan kieu ya Allah. Faqultu cek sim kuring ya Rasulullah asaumu yaumin wa qiyamu lailatin minhum yaumul azabal qabri. Ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan siksa kubur. Saur Kangjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nu geus putus ka kaula jadi nabi. Ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi wajhallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati shoma naharha wa qama layaliha. Sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beuting teu sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat we sapeuting datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah
ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah sarakeun sarua jeung ibadah sataun soma naharoha goma layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tah puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pakai ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae. Geus bae macam urang geus malaman pertama bae lah. Malaman pertama poe Senin tah peutingna udah sare ibadah ka Gusti Allah beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus sarua jeung satauneun. Bejakeun ka Gusti tah abdi geus tah beurang sapoe tadi puasa peuting tadi untuk sare geus abdi mah ka ditu mah puasa-puasa sudah. Ya satahun ieu tah cukup ku sapoe. Dan malaikat tolong teh budak. Ya keur caritakeun gedena ganjaran. Jadi komo lamun 2 peuting, komo mun 3 peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah ieulah urang percayakeun, yakinkeun ka ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah. Diberi katentreman ku Gusti Allah, diberi kajembaran hati ku Gusti Allah, sehingga orang bisa ngalaksanakan ibadah ka Gusti Allah, terutama nuku orang bakal dihadapi bulan Rajab puasa di jero bulan Rajab. Amin ya robbal